Jamone kuning wae yo man jangan kembali Badrul Pamira Smita Wado jam 12 jamone kuning wis lawas ketemu maning yo mas ketemu maning ayah Baju Wahyu jam Ibu Hajah Agus Lioban jangan ayah Lioban Jambu alus palimanan wis lawas kuluk kidana Cipta Haja manis dadadi coba kulang kidana aduh iya ayah Wadaya Layun Juru ada di Rosida laya bir dicampur iwak pindang campur daging Pak Haji Wahyu dicampur daging Gajan Bahasa suka pur dadi abu tinimbang dijajah maning aduh Pak Haji Pepin kang ngebudi rotan dijajah Abah Entis Dacan Kula dilali-lali ora bisa gelali aduh abah biyu dilipur-lipur ora bisa bisa kelipur ada jaluk tulung sapa sing ditulung sapa aku mamah main Bandung aduh ampun Abah Dayat ayah kan jadi kain
Sakisiman iya ku sedayan sok isin ku sedayan rumaus di pasisian teh ade golek kang budi rota di pasisian renda berang eta renda hidup renda kais renda kais renda kais renda kais dengan menangkan sulam tangan eta pasti hidup ari beki linang beki lawas beki lawas bongan bangkong eta bongan bangkong kecai tadi mandikan ibu hajah nani tadi jadikan bongan bohong pasti tadi jadikan apa terjadi ke wontening alas wanawasa wontening alas wanawasa rajegna tutuhan bari akarna nyara rampai kai-kai galedetur kadu picung ku panangka sadia pikeun kahakanan sato-sato oge manusia Kitu kanya Rohman Rohimna Pangeran di mana wae keur kumaha wae teu leh aya. mun nirahangan dika Dan luar biasa. Wah, Nasib baik sadulur. tenan kula. Ieu daek ieu harewosna si Sangkuning. Pati negara Astina anu salilana teu boleh ngreketek si Uwa Prabu. Beres. Teu boleh benci we nya nama. Malah di lain sisi kabeh pada kampanye supaya rakyat setuju yen si Yudana anu kudu jadi raja. Iya. Gan, ya. Panuhun eta mana ulah dicacanak goreng hate model gitu. Beres. Nah dianggap goreng hate lamun gitu. Upami agan nuturkeun dendam eta cilaka. Ulah tinggi teuing emosina. Nya, Saur sepuh kapungkur ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit. Bener udah Artina hartosna teh eta teh lamun init ka medan jurit teh mah ulah dibarengan ku dengki, lumampah ka medan danalaga ulah mawa dendam, lumaku ka medan tempur ulah mawa ujug. Ta eta teh hartina parantos gugur memeh tempur perlaya memeh perang.
nya bersihkeun urang mah sing emut yen manusia mah tugas pangeran teh kajaba pikeun ngabdi eta ulah umang emang mang moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung bantis daun jeung manusia goblok naik bantis kucing gitu ayo nggak sebutan salah lintang tipikeun ngabdi agan ngabdi ya ayeuna mah ting terase ngadamel kasayan kanu kumaha oge ya tulung kinulungan ulah iya itu mah Kurawa di pepene ku harta kekayaan hartina teh ubudunya benar aya genep perkara anu bakal ngahalangan kana pahala amal hiji salila dengan ukur ngageunggeureukkeun batur geureurane kanu kitu kieu teh cawadan we kan cawadan nu digorengkeun nu dialuskeun batur teh digorengkeun terus hari hirup hayang di dewa-dewa hari hirup hayang di dewa-dewa nah licik teruyuhan iya eta nu pahupala cikud ceuk maneh bieu genep kadua nya eta tuas hatena tuas hatena teh goreng hatena gurat batu katiluna saeutik ka erana ya kaopat ubudunya ayo budunya teh ngan ukur dunya wungkul di pikiranana teu mikiran soal akhirat jadikeun pan urang teh bakal maot nya beulah ya jadi cing saimbang antara dunya jeung akhirat sesuai sabab aya nu leuwih alus tibatan kehidupan dunya nya teh akhirat walal akhiratu herulaka minal ula teh eta teh hafal aing oge dina surat waduhe teh waduhe ge bisa henteu dina naon teh mawat nyarita kitu dina keteranganna tanggung jawabna eta teh dina kitab Alfiah bab imalah teh bisana jadi waduhe kapan alifna digenti ku iya jadi haia jabar hae jadi waduhe walaili ida saje siara teh bahasa antren goblok apa kana parabot teu sangkanya si cepot oh siapa dulu nya beda cepot ayeuna jeung cepot baheula oh tu jauh nya jauh ai cepot baheula mah jiga sikinangka ayeuna jiga salak pas kala cimarmer tong sok kitu nu laledeh deui Golongan itu tuh. jadi ubudunya jelas kalaput bener nu kalimana tulul amal hartina teh panjang lamunan tungtung na mitos loba ngahayal apa sia mitos anu ngucur tina ceuli ketos eta mah ketos atuh colek karena Cair. Kaos kagenepna dolim nu teu eureun-eureun eta Cuma kebatur teh. sedangkan pangeran geus mere kalonggaran yen Allah mah moal dek ngarobah ka eta manusia sehingga manusia kudu ngarobah akhlakna nasibna jadi ulah ngayakeun tidak ka naon-naon aya ka Kurawa heulaanan ulah waka Can waktosna. margi teh can uga Lor. oh nyon Naon ka waktu. naon uga teh Naon teh. kata apal uga-uga acan Naon. sia teh daunna geuning sok dipake ubra batuk sok dipake nyupah saga atuh kitu mah Saga jauh atuh. Dan ugana. hartosna uga teh waktuna gan Waktuna dangkege. iya melak tomat ayeuna diala ayeuna tiasa moal ngantosan waktos Kayak istilu bulan kalah. namun ayeuna napeung isu-isu melak jagong ayeuna diala ayeuna moal bisa kedah nungguan waktu Waktu. karena mun urang 3 bulan 10 poe takara bakal kaala tapi aya nu melak jagong ayeuna kahakan Naon. di mana sia teh melak ayeuna pan meuli ti batur jagongna Lain melak
meuli tong ngalieureun goblok lain melak meuli itu teh mah disikat ke ku aing beungeut teh sia bener kan hayang gemep meureun sia tah tak kitu agan hayang tabok aing sieun ieu mah kanu anome nya kuninga agan kapungkur dina zaman drama Kawalon Ramayana Ramayana itu Rama Kawalon aya semuhun Ramayana ieu Ramayana teh diusir ti kota nya tira kerajaan anak kudu leuleungan bener sajabana ti peurih leuleungan teh garwana dipaling ku batur oh harita teh rebutan kekawasaan teh di negara eta teh Ayodhya ieu tah Dewi Sintana dipaling tapi akhirnya kumaha ngaliwatan nyorang hese capek susah payah pait getir lara barangsa akhirnya negara Alengka benang tak Batara Rama tak itu diserang di tiap-tiap penjuru peri disarangan kuala dia belatam tama ketek aduh diping-ping ku Prabu Sate dewa oh ku Santanu tampiling jago aing Raja monyet teh saha oh Asep Truna suka kabul eta mah mirip atuh Prabu Sugriwa teh adina Prabu Sobali sing apa kana tetekon sia tapi raka jauh ke Suganu atuh bisi diparankeun sia milu Biro Jakrama aduh kudu apa kali jujutan udah apa tah dugi ka Sep wala dia balatam tama Prabu Dasamuka teh dulu rapur baraya beak pamilih leungit pencakaking Wasingpati negara runtang ranting rakyat paburantak paburencai nah malihan Rayina Batara orang Rayina Dasamuka teh simpatisan Batara Rama wah saha teh Baladewa bibiksana jauh-jauh sete-sete Lesmana mana oh eta Begawan Solo adina Lesmana mah adi saha Adi Dasamuka Adi Dasamuka mah Gunawan Wibiksana dah eta Gunawan Wibiksana nepi ka pabaliut ari poho Gunawan Bibika bener wajar po aya ngaguar sejarah hayang tapi pohoan apana teh terawana teh adina di Panogoro lain nya jauh-jauh Panogoro nya salah tapi tarik deui oh itu masalah tarik jadi gede ke kasayaan ada ya Suluh ulah ngaladu basa sia ulah seperti kamari ngebul we. Nepi ka Bararatu. Iya dan ngalah suluhna atuh. Hurung-hurung Heeh. Nepi ka Bararatu. Ai kiri nyuh teh euy. Kiri nyuh asupna aing dek hurung. Nya basa mah moal atuh. Pangpungna. Ulah ngaganggu tatangkalan nu geus aya bahaya. Karunya ka urang Subang tuh bejana kabanjiran. Heeh. Di ditu di Pamanukan. Di mana-mana ena banjir Jakarta jeung sajabana bejana di Manado. Ieu teh ekosistem diruksak. Teu seimbang deui kaayaan dunya teh. Jadi we nu biji. Ada tiba heula ge aya kejadian banjir mah. Heuh aya tapi omean ku urang. Kudu ngalalartikeun naon aya pemerintah atuh. Heuh bener aya ku kitu cenah euy. Iya. Tidak. Ieu kejadian teh memang katingker ku para denawa anu ngararintip dina rungkun-rungkun. Dah. Nah, teu acan ngayakeun tindakan sote teu acan aya senti Senopati Patih Nagara Kakasih Dewi Arimi. Walah. Arimi tikangangan tina sela-sela dangdaunan. Nyerang Ningali dedeg pangadeg ieu Bima tina benci jadi asih tina ngewa jadi nyaah aya jorojoi dina manahna katarikat taji ka pati-pati ka pentangas maragama nu mawi sadanten wala dia balad
dihuit supaya ulah ngayakeun tinakan naon-naon dah jelaran birahi anu tras-trasan naik dina dirina walah yeege ngalimpudan kana naon rupaha salirana Dewi Arimbi ku hal sakitu ngawanikeun diri sampurasun wah lah naon teh naon teh Kang sampurasun ya cing suara naon teh sada simut simut si goblok simut teh gede kitu simut malen kitu atuh eta simut me nu kitu mah la ilaha illallah damai bae ai me cek dung cek nu kitu mah sesar atuh sama nasi goreng sampurasun teh sia aya dedemit awewe walah mun ngaring kiwi kitu mui kade sia wala kuntil anak teh nu kitu beuleuh tapi buah dadana mah halus Kang lah bisi pot Gusti Maha Agung bisi pocong lain naon bangsana nahaon tetegan kadegan ipri teh nu kitu teh heeh iya bisi ono awewe tapi mun sia gede kitu heeh resepnya ge aing naon da goreng patu teh hayang kanu kitu da pira leret atuh mun bejaan lawin gitu sakitu lawangna iya teu neuleuh atuh jadi krogak mending kahanap mending ngagejlik kuring naik di kaluhur tuh untung eueuh tai semua eta mah bahaya si ngomong teh ka mana karep we dalina cemare sia kanu kitu wah cing akang ceger teuing aya awakna mah sae mana we sia mah akang naksir kana kitu tina reupna nepi ka neuh-neuh gitu resepnya oe kan bener mah kenal wae soal beungeut mah urang turubane ku koran banget mah bisa oge dewe persik we turubane ku anu awakna mah persis Julia Peles si Jupe we segala keun bae Syekh Wilda we naon Syekh Wilda teh sekitar wilayah dada eta anu mawa durian teh Kang tong ka mana karep sia ngomong teh ya kasinggung ge resep si ayah mending kana Syekh Wilmat naon Syekh Wilmat heup sampurasun satria rampes di mana neng teh bulan
Orang gitu doa lain. Entang maka ngomong gitu tenang. Ulah suaban. Kita di leuweung kade. Ulah suaban. Sing inget baheula geuning Gusti Batara Rama di leuweung. Aya nu bere main pan juri geusingna mah. Akhirna pan. Oh kadegan sing atos-atos agan. Ulah katipu gunung kieu. Saha satria? Garan kaula ulah kudara. Saha? Ulah kudara. Apa sena? Aduh, tobat teh nepi ka sae kitu nya jenenganana. Awak nama hade dola. Eta nu kitu atuh. Mulus awak-awak. Di mana mandi na tetenya euy. Aya kitu dek noong. Manteu teh kana noong sia teh mah. Kana noong. Dan nikmat keneh noong atuh. Aduh jelek. Aduh ampun. Nya teh anu dadakan. Di mana satria? Kaula teh keur ngalalana. Keur apruk-aprukan hirup sangsara jeung balangsa. Aduh, nyah teuing. Dacan taruang meureun aduh. Tuturkeun inung Rupina mah teu acan tararuang. Ya saya ya we di leuweung. ya. Dacan Bogol sau, Aya gedaran nangka. iwung, ngarokok teu. Ari iwung teh naon? Pakaian ngarokok. Iwung bulan. Ya putra. Jame ngora. Lain. Jame ngora iwung atuh. Teuing atuh. Nya. Iwung teh sin anak awi nu leutik keneh nu kakarek borojo. Putra awi. Borojo nu Eta teh putrana awi. kita awit keur di TK keneh. Putra. Eta teh awi teh nikah ka urang Arab nya Pak. Ya, kagungan putra iwung. Ade eta teh. Ibu. Iwung teh kagungan gelar jadi Habib Iwung. Ya eta teh. Paingan aya Habib teh. Ari eta nu pengker saha? Abdi lah. Saha abdi teh saha? Rano Karno. Didenge teuing meurina. Wakil Gubernur Banten. Atuh Rano Karno mah meureun eta mah artis. Ya. Bisa maneh nyanyi. Oh kadenan. Lagu naon? Lagu naon? Kalimera. Kalimera. Kalimera bersama. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju mundur. Maju tak gentar. galeng gelo. Uy, Aduh. Eta ku kompak. alah, Halo sakitu. Sampean sa, ngaran kaula teh Arimbi. sa, Arimbi ngaran kaula. hidimbi. Laras, Alah. Moda halus di ngawi. mana ulah? Kuningakeun kaula teh ti karaton nagara, kaula teh kalungguhan patih nagara. Lu kan patih nih. Cacak istri patih tuh. Sopo kang gumanti aji wontening negara. Lan negara opo iki? Negara Pringgandani. Pringganda agan ieu teh kalebet negara Pringgandani agan. Ieu teh Sumun. Mus jauh. Ulang Lu lampah teh kan. jauh apruk-aprukan je. Paingan ngarasa lapar. Lelempang. Ngurek marisa paspor meureun mawa. Bororaa. Bora sia tahu. KTP ge teh mawa aing mah. Tilu ke bawah ge soe. patih negara. Laras. Ai kitu naon? Kaulah terek mariksa cenah bejana di perbatasan ieu ngaleuwihan perbatasan aya jalma ngadon ngababakan di tempat. Saperkara aku jaluma-lum ora bisa tata prayoga kaya wulian. Doh. Ah, gandeng ngomong kitu teu ngarti abdina. Oh, ada bisa bahasa Bahasa kawin. Inggris juga. Jeung wong lian aya ge wong akeh pada kelingan. Kayak ngadenge tina radio. Neko-neko ah. Oke kaula minta hampura. Sama ieu teh kaula teh teu apa mana-mana kulon wetan kidul kalerna. Wah, nya. Satadina
linglung meren kaulah tarik balik milu nyalinungkeun diri di tempat ieu aya tempat teh kareh kepada sapon ka negara kaulah negara Pringgandani saha nu gumanti aji wonting negara Pringgandani lanceuk kaulah kakasina Kakang Prabu Harimba eta teh lanceuk kaulah dah aya naon ti korona teh nya pika manis aya kolecer teh menjadi penyanyi dangdut bagus sekali nah halus jadi penyanyi dangdut teh jelema mau rame muat jika si Dewi Persik tak kuasa kitu di hampuraku kaulah asal anjeun lain ngahaja ieu ini Gresik ka hiji kitu kaduana para lun maklum anu disuhunkeun hampura anu diseja saumur hirup kaulah teh kakara dah aya rasa anu luar biasa nu karasa ku kaulah aya rasa aneh jika hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese naon ieu naon euy sekedar rilisan coba naon bogohon ke si lain urang sekedar rilisan kan tapi endah dirasakeun kan teu bisa dilisankeun tapi endah karasana dah eta ai kitu kumaha kaulah teh kakara katari kataji ka pati-pati ka pendang asmaragama ieu anugerah ti nu maha kawasa anu katarima ku kaulah Gusti nu maha agung alah amui hampura hejama bima wala kodara kaulah teh satadina ngancam kap sampean tapi naha atuh naha kaulah dina waktu ayeuna paribasana asa leuleus lir kapukai bunal lir kapas kahujanan dah ninggal pamunteus salira oge dedeg pangadegan salira dugi ka dedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta sembada Gusti nu maha agung dedes teh ngaprukan bulan jajak mah barentol meureunna waktu kureungit kaulah teh nguldakeun rasa eusi hate ku hal sakitu panuhun mugi kata panuhun tiasa ditampi ieu rasa cinta jeung birahi kaulah ulah jalan nolak mah wejar meneng Gusti peteng hati nira peteng hati solen salen kawan meneng ngolok mangkadu malah dina manahna nganukur seuri leutik dah alah ampun dunungan dah kan iya sejak oh rawan ya lain eta nu kitu bogohon ieu kadunungan dewe atuh juragan prima teh tampikan juragan prima mah kudu kanu geulis wae teh loba nu bogohon kadunungan teh beda jeung si aya pada merebutkeun wae dunungan dewek ieu itu keur mah dunungan mah kasep atuh jangkung mineng lah aya nu tadi nanya tungtung nama ieu daun kan ngahianat aya wae dari dunya kan kabul eta mah nu asli pulang sengit teh aya wah tapi teu naon sabar da nasib beureun teh nu kuat geus takdir takdir ti ilahi teh eta yang lain jodoh ngayak itu nu bogoheun ka akak lah ya aya mau dibejakeun para putru be mana nama aya wae eta mah kudu di Nusa se nyaritana kudu opat mata dinu suni iwa ti bantis nya hon mah gelah di wajah bantis kumaha kinten-kintenna bakal nampi ka asih kami duh kami warga negara Republik Indonesia kami berbangsa Indonesia berbahasa satu dan kami akan berjuang kumaha bima ulah kodara
bangsa sampean teh bangsa denawa bangsa reseki. Wah, bangsa buta. Geura teangan deui lalaki bangsa aja. Nusa bangsa gitu. Ulah wani-wani aja ngeganggu kaula. Hah? Tah kitu Neng. Aya jodohan anak. Ieu teh saleresna juragan Warakodara teh parantos kagungan bebene. Bene. Ngan kuliah keneh hene teh. Kuliah kene. Nya. Di mana? Nya kuliah keneh di taman kanak-kanak. Lain gak kuliah di taman kanak-kanak mah tuh. Di PAUD. PAUD mah lebih hanap. Ulah ngabanyolan anjeun Warakodara kumaha kira-kirana. Laras kaula teh acan gaduh bebene teh acan gaduh kabogo kaula teh acan aya implengan Masih single. sanajan loba lalaki anu dararatang tapi data acan aya maksud kaula teh satria Daya nu cop gitu. sanaya nu cocok kumaha cocok ieu kanu diikat amit-amit Dan nampi. anu teh enggak inget teh bogo ka sia Jamak kayak udah dapat ditapik deh. ya langsung ka dieu bau kelek kieu teh lah mun langsung kieu nya bau kelek Doh. manya Saha tuh. Juragan Bima mun Hari ditampik teh si bau. lain jelema apik tuh. lain sia ge Cing nu akan. cing aya buahan ya pogo nu manehna oh nu aing bau kelek teh Palingan Kumanehna mah teu karasa teh. palingan tadi sedahar sebel wae. Kubabaturan karasana teh teh. kumaha Bima kaulah katarikat aja ka pate-pate ka pandangan suara gabat Teangan bangsa sia. Wong geblek. hei Teu nalipak maneh sia. Ngenteung. Tuh mawas diri. kan ulah kitu ka istri teh kan Ya, ulah tampikan perasaan awewe mah halus ulah kitu kan Leuleus. tampi mah tampi we kapanaya sisinirana daunona daun saga jeung daun ceuli Allah, daun cari mah. Arab pe teh. iya Bener atuh di siniran. daunona daun saga modern kabolitan bulin awi teu ayeuna sugan jaga sugan aya milik abdi Di sugan gitu oge. ada ceuk pantun teh mah buah nangka buah sawo Terus buah pepaya buah dan buah salak naon atuh eusi. Usina nah itulah nama buah-buahan Teke geus eta mah. Hayang diteke si peledung. Meni eueuh eusina. Ciwit penukna. lain juragan Bima sugan seuri sugan naon dan teu naon anjing sirikeun kitu. Teu rame. Si dada yang utah. kumaha Bima Nyika sia. Oi, Geblek. ampun Gusti Nu Maha Agung kasaku kabina-bina teuing nasiba nepi ka kieu kakara saumur hirup menang ka peurih kieu ditampik ku jajakanya. neng atuh ulah maksakeun teuing maneh da Ulah maksa umum gitu. bisa na engke rumah tangga sakinah mawadah tur warohmah teh ku ayana henteu no gencang Eta. Bogoh pada bogoh teh. Prok kayak sabelah mah teu bener. keprok oge sabelah mah moal tarik Moal moal disada kecuali kana seng. bilih rumah tangga na ka itu awon aya no gencang mah neng bogoh pameget henteu engke teh bakal pasea we jeung pasea Awet rajet. jadi awet raja itu rumah tangga jeung manehna Sakitu lilana. sakitu itung lilana Cing. Papan geus. tiker burut bujang ayo Jangan jeung parawan. lebih bujangan jeung persekot parawan Parawan. Lebih ka reuy hayam. Pangan rip. kumaha sakali deui kawarek nanya Balik sia. ampun teuing Gon tong dideuketan won. Tong dideuketan. Tiga. Nyika Lebih ka geus. atawa cenah ambek. lah Cenah ambek
pancing aja. pancing amokna aing teh sudi Ya gisi lamun nyiksa jelema tanpa ngalawan ulah ka aing bari jeung awewe teh Sina nafsu. galai kan. ayo Sok sina nafsu. Bima iya kumaha kira-kira Nabi mah najis aduh Nyeri. nepi ka kieuna nasiban Nyari hati Allah. kasempatan sok ya supaya apa Jangan kuakang. Pancing serama. oh keureuyan kanya teh langsung pek oh cocok langsung oh bisi beuki sih sudah Bisi wala kecanduan. Manehna dek noong jeung ai nempo awakna mah heueuh alus euy Halus nempo awakna mah nepi ka kieu ya teh lu ca bujur nepi ka sekal gitu nya kan. tuh ngadak-ngadak celana aing jadi seret Nya aya orang itu. Panggara rancak. Ini kawas manggu eta bujur mah Bima lain aku gitu segala bisa saya tahu. nyingka mana nyingka cebotol Syul mangga kulan mangga Abe juga geus di mana mana abdi parantos di Lebo geus jauh parantos aduh ulah mana teu jadi bae mangga Udah jauh Cara si dawala ada dorna nya euy Soradorna kerbujangan gitu ampun Gusti nepi ka kieu Kang Jeung Rama Soradorna keur ngalok akibat salira kaula nepi ka menang berjadi ditampik model kieu ku jalma teu sangka kanyerian anu luar biasa tobat Gusti nepi ka nyanyautan kieu ati tangtos nyai Halus ketem nah teteh Kang Bima ngagarem teh kawas motor keur balap mulai kawas sereran ada geng motor nyatu ai bahasa Jawa namanya malumnya kumaha teh aku cenah geuning aku jalu naon Malu. nok pelor nah atuh make pelor atuh aku jaluk maklum jaluk mentan naon jaluk we lah jaluk mana hanya jaluk malum orang bisa tata kolan tata krama naon tata krama orang bisa orang bisa tata krama kaya wong edan kayak wong lekan ulah teu bisa kaya seperti wong ini gendeng teu seperti ini saja kaya wong lian maaf aku sorry neng maaf sorry tobat teuing swear swear bahasa naon sebetulnya aku cinta kepadamu betul ini mau betul aku rumah tangga swear ini keluar dari lubuk hati yang dalam sekali Penantap ya. tiap aku bercinta aku betul neng belum punya pacar belum punya bebene orang gawe kalau begitu aku rek mileuheungkeun kecampuran keselo aduh ampun bahasa bohong wis ora sombong linci-linci bayu tiang pundi tongta naon nanaonan eta teh nanaonan Kang Bima kieu we bahasa naon eta nampi ka kaula meuni sesepan hampura sabab aya nu garero tadi duaan era aduh si cepot geus datang deui jiga mangga kula aduh ampun doh bisa
Kerja di mana? Ini ceritanya goblok. Oh ini apa? Silawala saya. Karena baso Sebenarnya akal teh tadi barang panggil teh cinta ka salira no. Beda cahaya nage sernud. mata amis ka kuku. Anu karasana ku akang hampura gelis. Mata amis ka kuku-kuku. Mimitin Yep. Aduh. Naon nih? Nah, tetep pandangan teh ka kasar kitu. Ieu. Hampura no. Kasar meureun teu meureun sabab tadi akang isuk-isuk dadaran ketan. Teu si banyak heula. Geuning leuweung aya ketan. Dia Haji Umang teteh. Ya. Pamere Haji Umang. Pasar Haji Umang teteh. Si Mak, Bandar Buah. Betul nih cinta kepadaku. si Mak Haji. Bisa akang jabakan neng. Ya ada punggu kaula teh jalma anu cinta bade dikumahakeun ge mangga. Tapi da teu meunang keur akang walamun can ngaliwatan kawin. Nikah. Kabale-bale nya. Ya engke tiasa paneuri. Wah, Doh, beres ya mah. atuh beuki lamun gitu. Sangka teuing neng. Saan? Nah, geuningan salira awak jangkung gede teh jadi hampang. Lu baur. Naon sabab hampang cing? Naon? Ya ka kaum Hawa. Haji Umang. Ya Ulah Allah. nepi ka eungap. Di mana mangsa ditinihan. Wah, udah PK enggak. Naon eta teh jeung nyabakan susu. Kinten-kinten. Aduh. Opep jangan opep pakai Yep. Yes, yes. Gusti nu Maha Agung. Lebih ka dina receh lu. Asa ku kabina-bina teuing aing awak disabak nu gelo. Ya, lebih ka dina receh ku jalma. Paingan nepi ka euser. Asa dicabak. Pengen ada respon itu mah. Kabina-bina teuing nasiban nepi ka kieu. Kang maantos kaula nu. Lode. Ampun teuing Kang. Upami kitu carana ridho kaula ditelasan ku salira. Doh, daripada ente Sudi mati suka perlaya kaula Kang. Paehan kaula di kupanangan salira ridho. Ridho pisan cenah. ada tengah jodoh. Mang. Ampun Gusti Maha Agung. Nah, ya hate nepi ka kieu ampun. Gusti, salias ku abdi urang ewak Gusti. Ulah. Ya bisi Bisa cacat. laki ada yang bisa cacat ulah kawan. Kalau ambek ka abdi agan. Engkau. Aduh, tobat. Tekan nutur-nutur. Kabina-bina teuing Kang. Kalanang re. Tuh, aya wae jalan. Kieu ye duh. Aya wae jalan Cakang. Enggak bisa ngalahin kamu ada. Pageuh nyekelan kana suku euy. Oh, Kang kesempatan. Tapi da dewek mah aya nafsuan ya. Jadinya atuh. Kan normal. Da jalan normal. Naon? Ku kabina-bina geuleuh-geuleuh teh aing teh kanu gelo. Nah, asa ku hiji da aing teh ka jelema eta hiji. Eta ku Awas ya lamun kaparangkeun aing nepi ka ngajodoh ka manehna ku aing bakal dipeditan. Mari belege. Bakal kan. Pun ieu mah. Nya gelo jelema aing kasih eta mah hiji bakal ijid. Izin bengis bakana teh. Da Awas. pasti nu kitu patut tukang tipu. Pun ieu mah dibere gitu.
gan. Tong digejongut kitu istri teh tidak awewe mah dipaehan pae di rupan hirup. Kok mau barijang di kitu mah. Bilih kalepasan ke. Dulurna bilih ngamek. Onnya. Ampun Kang, mangga ridho kaula paehan. Sudi mati suka perlaya tibatan henteu laksana ieu cita-cita kaula. Nyikah binatang. Ampun Kang. Mawas badan nirakaton mawas badan Dewi Kunti nalibrata ibuna Pandawa. Doh, iya inggih. Bade mulih ka sasaungan nyata ti jaman ti walungan. Beres. Anu aya di sisi walungan ieu atuh. Orenjag asa kagebah. Wallah. Yen telahkeun aya nu ngagubrak hiji wanoja uang sara saksi. Doh. Aduh. Maha Agung aya naon? Aya naon Ibu Kunti? Tobat. Nanasiban nepi ka kieu. Kangjeng Rama. Ampun. Beungeut bareuh ditajong ku ngaran Bima. Bobokongna pisan. Asaku kamina-mina teh bari jeung kaula teh kakara katarik birahi. Kakara ka pentang asmaragama ku hiji lalaki anu ngaranna Bima. Tuh, tobat teuing Gusti. Nyeri Iya, paingan mah. Nepi ka ditajong paribasana dibanting-bantingkeun kaula teh sujud ka manehna. Tapi ridho kaula teh da puguh anjeun anu nepi ka cinta ku kaula. Suka didegung-degung. Sanajan dugi ka masing pati kaula ridho dipaehan ku salirangkang. Yakin ka cinta ka nyaah ka dedeuh kaula bakal kabawa mati duriat kabawa maut. Moal untur ka nyaah. Moal yakeun pembalesan kaula Gusti Nu Maha Agung da puguh cinta ka manehna. Bener. Ijar meneng Gusti peteng ati nira. Ati nira. Wis mama. Wis jarang meneng Gusti peteng ati nira. Peteng ati nira. Dan Mega Putara Kaulan Mega Putih Wala Salin Sumabda Salin Sumabda Dewi Kunti nalibrata parantos ngajudi karena ieu kajadian. Doh, beres. Daek teh daek iwanoja bangsara seksi teh ditampi ku Bima. Kalayan disiksa parantos kahartos ku Dewi Kunti nalibrata maksud tujuan ieu harimi. Parijang ieu Dewi
Kunti ras emut ya teh nuju hirup kata langsaran Dah leres manawi ieu jalan pikeun lungsurna pitulung tinu Maha Agung walah kiai ge dedah teuing geulis walah anak king anak ibu nok saha tobat saha kadieu nyemak pilih hideo nyaita can uninga kaula teh inungna Bima alah saha kaula inungna Bima ieu Dewi Arimi ngadak-ngadak nyurucudkeun Cisoca seja sujud ka ibuna Bima merdih asihna ibuna Bima walah ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara tungungku Gusti nu Maha Agung dedah teuing no ampun ibu aduh kaula teh katarikat aja ka pati-pati ka pendagas paragama ku tuang putra ampun Gusti dua putri Dewi Kunti Nalibrata sareng Arimi paungku-ungku dah leres kanyaah kadedeuh ka cinta kaulas kasih Dewi Kunti liri barat ka putrana komo bari jeung kajadian model kitu anu dipamri pitulung tinu Maha Agung batin nyering asa perih bayah ngerasa tugeng ruksak perih memang susah jejantung asari jantung asari tutup ingatan mungguh laplang nandang kaperih kanyeri kumambang nandangan uyung kumalayang kukang bingebang titis tulis takdir diri ditulis di alam gaib gambaran di alam nyata pasti benang Dewi Kunti Nalibrata duduk wanita samanea dah leres siswi Resi Druasa pantenan saciduhing matu sakecapi nyata tutastina ilmu panemu jampe lan pamaku aktifkan didikan bari ngarangkulan ka Dewi Arimi di usapan rambutna walah leres digelis-gelis bari jeung dina batina menekung ka Maha Agung mujabrata ka Hyang Maha Sukma tenan merdih kana asihna Gusti munutip pitulung Maha Agung mungguh pangeran nu
kumaha bae oge bakal dijabah asa ke yang tang tupareng. Walah, leres. Komo bari jeung kayaan keur peurih apruk-aprukan. Memang kabejakeun panawa jeung ibuna parantos kabejakeun maot kaduruh di bale sigala-gala. Rupa-rupa ilmu, rupa-rupa pamerdih dina atina Dewi Kunti Nalibrata nimulkeun gonjelang-ganjeling ka sawarga widadari pating jarire para dewa pating karotseak kawasan di muka cing beledug tawis lungsur pitulung tinu Maha Agung. Dah, leres. Datangna rahmat tinu Maha Kawasa malah manuk-manuk ngadak-ngadak eureun euteup dina dahan-dahan milu bunga milu ngadoakeun ka jalma-jalma anu keur prihatin galih. Tenang, iri ngaro. Dewi Arimi ku digelis-gelisna ku ieu Dewi Kunti Nalibrata leungit diri anu sayakti ilang warna nu sanyata. Dah, leres. Jadi putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lusuh taya nuruban lir widadari anu lungsur ti kahyangan. Jadi moal hese nu kagungan tong boro jam-jamam sanajan memenitan yakin abong kena tina kun jadi payakun. Dah, leres. Ngursaknya sesekam ningwan ngursaknya sesekam ningwan cahaya kilang kumilang saya sesekar ningwang sakaya gilang lembina watak aji danar-danar watak aji danar-danar daya-daya ibu tulungan. Aduh gelis anaki bantu ibu no Nyimas ditampi jantan minantu cenah yakin anjeun bakal jadi minantu ibu dedeh teuing gelis arimbi kakasih teh leres nyeri hati gelis gitu nen. Kaula teh koyong pisan kaula nun diangken ku tuang putra kaula teh hoyong gaduh salaki teh ka tuang putra ibu dah keburung ditampi ya teu inger Bu, ibu, Allah Bima aya juri bogohon ibu. ai teh segala wawartos ka ibu teh Bu, ya Bima aya Kunti bogohon. aya ibu ono atuh gitu. aya ono bogoheun Bu. tah itu ibu sabarno Aya lalai badut. Bu, Dah lain Bima maneh mah ada beda Lain mama. ya beda atuh Apa Bu. tukang suka song tong. Bima aya bagong bogoheun Bu atuh Atuh naha da bagong oge sarua tuh napa ya eta oge da eukur napa coba pindah ka dieu nya. Bu, aya juri bogohon Bu.
dedeh teuing anak Ibu Bima. Sembah ka pihatur Bu. Nuhun kasep. Yang jurig di mana? Ada jurig. Tetaya jurig ada nen. Aya jurig bogoheun. Kumaha mimitina? Wih, rewak-rewik. Aya jurig ngelong kan. Untuk rangeten Dracula Ibu. Ya Ting Dracula, ting mumi, ai pinareup atau alien. ai pinareup kemana wae. Alien teh diagram. Sampun teh. Bu, Cuma ka pihatur Bu. Kali ini nu akal eta mah tuh. aya ka bawah. Halah. Ibu. Jeung Ibu ibu. ya atep bung. Satu teh. Ya atep geus hayangnya. Aya tas saha Bu? Ieu aep Jadi anu datang ka Bima teh tadi teh saha hideuk? sana mi. Jurig. Jurig darang eteng. Wah, bukna Bu. Geras. Ngan ditangkap ku akang. Tara di angin. Kurasa teh make hairspray. Tagening. Yes, iya. Alah, ampun. Ngagokan udah. Gan. Ye, Aya teh saha? Panggeureun tuang Ibu. teuing aing teh nyaho. Wah. Nyara ada cantik. Tuluy. Nyampeurkeun Bu. Budak-budak. Bogoheun Ka saha? ka putra Bu. Maksa. Putra teu bogoh. Amit-amit aing bogoh kanu kitu. Walah. Bayangkeun ku ibu. Lamun putra kawin ka jurig anakna naon coba? Marmot. Lain ka sia. Cabok sia wae. Ai teh ngalonyeng wae. Ampun. Lain kasih. Tak kitu Gusti kulan Ibu Ratu. Maneh nyaksian pot kantenan kulan muni ruwak-ruwig awewena teh tapi pakaianna mah gining. Aduh. Abdi bogoh sieun kana kongkorongna. Jeung kena geulang cenah. Ya. Aya ngagadekeun tuh. Tuluy. Datuan ni naon-naon kaula teh nya ngaleos ya efek teh. Keur ngaleos teh ngagabruk kana suku meni page. Panggil. Sepak Kusaha? ku putra. Disepak. Adong tepak. Bagulutuk kana gawir. Digabruk ku si cepot. Ditindihan. Jenian tepak. Digalai kemana? Nyapotnya Mun. meunah teu. Ah tong sok kitu gana. Aduh. Lumayan. Aiker beger mengeuna wae pokona. Aiker baluang mah. Dedeh teuing kasep. Saya tapak suang. Eta teh sabenerna panon hidup teh dibalikeun. Dibalikeun kumaha? Sabenerna eta teh panon hidup anu tibalik padahal eta teh putri geulis kawanti-wanti. Dibalikeun. Endah kabina-bina lucut taya nu nuruban. Tagening bukti nama ieu anu disiksa ku hidup tadi anu ditampi ku hidup tadi teh. Alah. Ayeuna mah geus pangijing ibu eta panon teh geus dibalikeun deui ta ieu jenisna mah anu ditampi ku hidup teh cu. Lain ah. Oh, tuh mungkin. Lain dah. Ah, abdi saksina oge kulan. Sing jeger. Untuna ge parana. Berwes itu mah. Berwes. Seulina teh tamat kana seuli. Gitu. Can pinareupna ge wah. Oh bibirna jebel, Jebel. cewau. Nya, jika bos Romla. Sasaurana ge, duh Kakang Bimo. Bisa gitu. Eta Oh, teu kitu. Teu eta ge. Eta ku bisa nya wah. Itu diliwihan yang mah tersep. Teu mana? Eta keindahan akan Teu manggil leuwih teh ah tengeuna. Lain eta Bu. Goreng patut ieu si cepot tuh saksina. Mohon kulan. Sarua jeung maneh cepot tibalik panonna. Ah, Nah, kan nu tibalik. Tibalik paningali teh. Di leuweung ieu teh cepot di leuweung cing ingeuk. Bisa kau sap koron. Ngerenyen bener ah. lain Bu lain eta. Lamun eta anu tadi ieu jelema rek kumaha? Belum.
aya mun saeutik kurnya aya naksir heuleung aya naksir gan naon heuleung cabok seuy aya saeutik teh berarti aya yo heuleung alhamdulillah euy aya kitu panon aing teh tibalik balik aing dek nanyakeun ieu putri ti mana ti meuni da teh nyaho mimitina ada apa akang da yakin eta teh awewe teh dialungkeun teh ragragna teh ka dieu nya hanya pitulung ieu oh bakang pitulung buat teh tuh pitulung mana ti nu Maha Agung mana kitu ge kudu ngajodo nya ka dewek meureun ngajodona teh ya kan naon ari agan alim mah cabok seuy dieu monggo teh ayo heuleung lebar berarti naksir berarti ada main berarti aya main teh dina hatina ya kan aya saeutiknya lain setik deui jiga nama tong beja-beja sia heuleung era gua bantis geuleuh aing ngomong kitu kumaha kasep da lain kitu ah malah di bawah syaret jadi deui juri wah cing percaya ka ibu nger teh ya lamun kitu mah teu aya halanganana tah kitu kasep ayo pecagan di sanak syaret jadi langir disingsiran wae jeletot kana bool nyocok eta kok disingsiran wae alim buah nah sieun jadi langir dan supaya naik supaya mungun naikkeun ka aing kumaha tah Kang ada atau jadi komodo ujung ngawayang ada haji di mana ya yakin hate hidup ayah hate kaya ya teh putri gelis kawanti-wanti eta teh terus ngemadu terahin kusumah paribasana nger gerak tampi ku hidup cu gan bisa eta istri cenah seuri heula tuluy lamun gugusina hideung eta juri keneh berarti kamani itu Gugusina hideung gugusina ya teu naon lamun kitu mah ibu doa kitu ning aya urang euy hate alhamdulillah aya kan berat kedah yakin kasep bakal nampi lamun eta nu tadi ieu udah tadi mah tetempoanana salah meureun da yakin tadi mah teu da jurig ya atuh lamun kitu mah carana bagja nu taya papadana kasep hayu urang ngariung ditu di sasaungan nger urang tepungkeun jeung lanceuk hidup jeung adi hidup kan ya aya sir wah di beja-beja kasia nah sieun diintip ampun atuh pasukan sadayana aya anu mulih yen Dewi Arimi leungitan perwilang tanpa kerana margisna disiksa ngaran 5 dugi kayu beja teh ka karaton nagara ka Prabu Arimba Sang Nalendra Prabu Arimba doh barang ngadangu eta kejadian sedengkeun ieu teh adi anu dipikannya dipikadeudeuh beres nafsu gudug-gudug amarah teu kawadahan iya inge duwi ka kursi karajaan diawut-awut manghaneulkeun Dewi Arimi sampun masing pati teu makaning perlayat duka ka mana leosna jeung kumaha nasibna doh beres ngakidik ka iring pasukan aya tuturkeun kai Bima
ulah kaget udah ngajar. Di mana mangkelukna? Itu di payung paling itu Gusti. Iya. Yai. Hidimbi. Yai. Tua. Kape hancur Gusti. Diuk siap. Yakin di paling dia Gusti ya. Pada
Dah. waos kekerot soca bolotot bari beureum nawiskeun nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan Walah. Woi, anu mana ngaran Bima kurang ajar. Dah. Tahu gitu kan tahu. Eta. Cing, hayang nyaho datang ka penai. Balik-balikeun eta adi aing kurang ajar. Cing. Ansurkeun ku aing tempat. Hei, Wah, daya nu nyarios. Raka Prabu Nyai, Nanaonan gitu den eneng kata. Sampurasun saha eta? tapi nada mah ngaturkeun semasungkem ka onyok Raka Prabu Saya, Dah. saha? Saya. Ayi, ieu teh salarasna mah Arimi. Nah, teori musuh ya. Mereka jebak deh. Alah, mah ieu teh mungkin teh dunungan aing jadi geulis kitu. Oh, meni jadi cantik. Saha? Arimi, Rayi Arimi Raka Prabu ieu Rayi. Itu teh Bima teh pisalaki Nyai tong diganggu Kang. Nyawa aing teu wawuh jeung beungeut kieu. Teu lain ieu mah. Nyika Eta mah. Arimi dipangpengkeun ku Rakana. Dah. Untung ku Bima ditampan. Leres. Datan nirata ngademan pakulingan rana. Datan nirata ngademan pakulingan rana. Tidak bawa. Oh, anjir dulu tar. Lancukna dulu. Lah, naon? Untuk ka sia. Nah, urin. Cihi di ampun. Jaga diri dia. Tadi nyarana itu. Kan kadea ulah dilawan agan bahaya. Wah. saha sia? Nyarana. Aku Lakodara Bima. Be, cenah nyarana itu. Ieu restoran mun gede badag. Wah. Handarwan gitu mah. Ari eta anu tukang. Eta nu tukang. Dimut. Kaula bapana. Limus sakeureuh. Bapak naon? Bapak Tere. Bapak tereng. Ngaran anjeun Limus sakeureuh. Yang subur. Lain jelema nu garela wae namanya. Teuing. Nyarana itu. Ngaranna teh bener aja Bima. Ieu. Bener anu ngaroga hala adi aing. Nu bieu adi maneh teh. Lain sia. Dia mah geulis gitu. Emangna aing teh mata naon? Puluhan tahun aing babarengan jeung adi aing piraku kalengitan beungeutna. Da piraku Hah? samaran. Jika memenuhi Yakin sabenerna eta teh adi anjeun lain. Dipasrahkeun adi aing nu teu dipasrahkeun modar sia bangsa mana sia? Aku saking astina. Ari eta nu tukang? Aku saking kubutuh. Ayam. Lain minipi kageuleuheun eta teh. Eta mah saurang. mana sama tuh. Aing jadi goreng hate kieu aja ka eta jelema. Asal mah. Pada ku guru aing mah ulah goreng ka jelema teh. Tapi dapi kageuleuheun. Pasrahkeun adi aing. Nu bieu belegung. Teu payus mengudi ratu teu layak aya di raja teu giring aya di pamimpin. Mata peda kadulur sorangan teu wawuh. Bah, urang ajar di podaran sia ku aing lamun teu dipasahkeun adi aing. Buktikeun lamun aing di podaran. Wani marang aku. Ora wani dening ngapakulanang geulana. Aduh Gusti tetega Gusti tetega salira aku begalan pati salira teh para naon para pangagung mararunjung paribawasna Sumohon. para narpati sararujud ka salira ampun Gusti abdi dianggap naon Hai. Sakali ieu mah aing dek jogo jeung Imang Keluk.
siapa urusan pribadi adik aing di Rogahala Singgung mah. ayah saksina dulu adik aing nepikat di Tajong di kumaha bener satadina memang gitu tangening aku Ayeuna mah lain. ieu mah kieu we bilih teu persanten abdi saksi jan naon Joko Longkong Balungan tuh. Joko Longkong we tuh wah abdi nyelak aja di naon we Akar cecenet. nyalak abdi teh tawar bae antep ke turun sorangan panuju ya coba-coba orang pada kopi dalam hati kula jan jika jan aduh teu saimang teh saimang dina awak oge atuh Dina badan teu saimbang. teu saimang dina awak oge deuleu lawakna ge wah 10 genep ta eta simut ngalawan kereta api teh eta eta moayam meunang Teuing kareta api. naon tulungan aing nyelak eta jalan tekena geus gede aduh cobot bener nulungan bukan nya ampun Mang Dawala abdi kabina-bina tingkau geus teu di aku dulur kudu jadi lanceuk wah teu kieu kajadianana jang pasti alah wah lah naon bapak ngocehak yang sebisa nomor kosa buku deh bapak teh Kosa tinggal juru. buku bapak teh saimang palang siang deuleu ayana ampun teh sinak-senan para walak dia beratam tamas semaka doh iya memang Bima teras-teras kaseret teras-terasan kaseret ku ieu Prabu Arimba beres tina teu saimbang nawa sedangkeun disapangkeun Bima teh jurang gawira nulung kawing luar biasa ai dihanapna teh emal atuh ku kituna ya Arimba bakating ku nafsu ngagudu-gudu amarah teh kawadahan Bima digabruk itu gayanana angin Bima rekat ngaragerakeun awakna ka handap beres atuh Prabu Arimba jadi leungiteun sasaran anu temahna ieu Arimba Saimbang. nya eta kana gawir anu sakitu lungkawing anu dihandapna mah ku kituna ieu Prabu Arimba inggih ngagejelik kana mah tur langsung ka handap mebes bakating ku berat-beratna dah